Akan tetapi pemirsa SMTV masih sareng simkuring Mia Sugiarti dina acara Tanda Urang. Dinangtos masih sareng Aari. Nah, Aari. Ku seueurna kagiatan tadi, tadi salarosma tos disebatkeun ya sapalih gitu. Prestasi naon wae anu parantos diraih? Tangtos panginten kanggo prestasi anu diraih ku Sanggar murang kalih Sanggar alhamdulillah janten suatu kebanggaan oge kanggo diri abdi pribadi gitu karena bisa naonnya saur kasar nama ya memberikan jalan-jalan prestasi gitu untuk anak-anak Sanggar yang dibina itu dari 2016 sampai sekarang dan memang prestasi yang paling menjadi kebanggaan tersendiri itu salah satunya kemarin salah satu anak didik dari Sanggar Tari Arimbi bisa menari di ISI Denpasar Bali yang memang Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan sanggar-sanggar tari di Kabupaten Sumedang dan alhamdulillah Sanggar Tari Arimbi jadi salah satu perwakilan yang bisa menari di ISI Denpasar Bali itu yang pertama. Terus kedua alhamdulillah bisa juga menari di ISI Solo di kegiatan Hari Tari Dunia 24 jam nonstop. Alhamdulillah Sanggar Tari Arimbi oge kantos nari di ISI Solo. Selama memang itu kan kegiatan penari-penari gitu ya yang memiliki kemampuan atau memiliki ya bakat menari hari ulang tahun untuk penari itu diperingati di Solo ISI Surakarta setiap 1 tahun sekali gitu dan alhamdulillah Sanggar Tari Arimbi bisa ikut serta. Terus berikutnya jebolan Sanggar Tari Arimbi bisa masuk ke sekolah-sekolah yang diinginkan gitu dengan jalur prestasi dan yang sekarang yang tadinya menari sekarang bisa sekolah di SMK 10 Bandung jurusan tari mohon sareng kanggo nya tahun yang akan datang gitu ya aya oge murang kalih anu tadi nari nu insyaallah anjeunna aya kahoyong bade neraskeun sakola di SMK 10 nya mudah-mudahan mah lancar oge ditampi gitu ya abdi kan sebagai pembina di Sanggar ya hanya bisa membantu jalannya untuk mereka sekolah ke sekolah-sekolah yang mereka inginkan gitu. Pami kanggo ka perkuliahan mah memang teu acan karena teu acan gaduh siswa anu tos dewasa saresna mah. Sapertos gitu. Kanggo Aari pribadi ya ulah dugikeun ka ieu nu difokuskeun teh anak didik we gitu. Nah, sapertos nu ka uninga pami terlepat di episode 1 acana parantos dibewarakeun Aari teh kuliah di ISDI. Aya rencana teu neraskeun teh? Neraskeun S2 berarti S2. Ya S2 mohon. Memang awalna waktos abdi lulus SCG di ISBI Bandung ada rasa menggebu-gebu ingin lanjut kuliah S2 ya untuk lebih mengembangkan potensi diri gitu mencari wawasan lebih luas lagi pengalaman dan lain-lain tapi ku ayeuna gitu ku deunget ayeuna ku waktos ayeuna memang karena dibarengi dengan pekerjaan yang begitu padat juga itu jadi bukan tidak mau tapi lebih ke ya mungkin nanti gitu. Jadi memang untuk sekarang belum ada rencana untuk lanjut ke S2 gitu. Nah, ieu ngeunaan tarian deui di era teknologi anu tinangtos ieu pesat pisan ya. Nah, aya teu tarekah ti Aari nya utamina kanggo Sanggar Tari Arimbi ieu
ngadu maniskeun antara tradisional sareng modernitas supados nya kapayuna regenerasi kan teras nambihan seueur gitu anu kairut kana seni tari ieu kumaha Mohon tangtos ku semakin pesatnya teknologi ya zaman yang makin kesini tuh makin berubah makin seueur perubahan tangtos etage menjadi salah satu apa ya untuk sanggar teh janten aya ituna gitu naon disebutna pengaruh gitu pengaruh besar kepada anak-anak sanggar yang tentu kan untuk zaman sekarang mungkin anak-anak kebanyakan daripada latihan nari mendingan nyawa HP atau lain-lain gitu. Nah abdi gitu kumaha ya carana sangkan si anak-anak dengan zaman yang semakin makin rame itu ya makin berkembang ini kumaha carana anak-anak masih ingin tetap mencintai jaipongan gitu ya tentu dalam kemasannya gitu dalam kemasannya bagaimana caranya si jaipongan atau koreografi yang saya buat ini bisa disukai oleh anak-anak pecinta jaipongan entah itu dari segi koreografinya, dari segi kostumnya, dari segi pengemasan tampilan dan lain-lainnya gitu. Nah terus janten penasaran tadi ngobrol oge sareng anggota sanggar tari Arimbi. Aya nu memang kamotivasi teh gara-gara ninggal nunarari teh make upna teh sae sona teh garelis. Nah, ieu kan peryogi ka uninga oge ye ku akang teteh pamiarsa SMTV di Bumina Sewang-Sewangan oge anu manco di YouTube oge. Nah anu ngariasna teh Aari. Nah ieu ngiringan beauty class atau napi otodidak? Mohon Pak memang pami kapungkur abdi dugikeun ka ayeuna senama masih menggeluti gitu dunia make up karena kan dulunya memang itu kan suatu kebutuhan terus keharusan dan tuntutan gitu tuntutan pekerjaan karena kan kita sebagai pelatih atau bisa dibilang sebagai koreografer gitu ya kan bukan hanya bisa menciptakan tarinya saja gitu dari segi make upnya kita harus bisa dari segi rancangan atau desain kostumnya juga harus bisa pokoknya tek-tek bengek harus kedah segala tiasa termasuk make up gitu memang kapungkur abdi menggeluti make up gitu ya belajar make up itu memang awalnya otodidak ya otodidak terus abdi kuliah di ISWI Bandung kan ada mata kuliahnya ada mata kuliahnya seperti make up pertunjukan itu seperti apa make up pengantin itu seperti apa pengantin Sunda lebih spesifiknya gitu bahwa riasan pengantin Sunda ini seperti apa. Tapi dina sadi dinten dina prak-prakana kan tos berarti ngarias panganten oge. Alhamdulillah kan tos tapi memang kanggo ngarias panganten abdi teu difokuskeun gitu. Mohon namun kantos sababaraha kali ngarias panganten gitu. Mohon tah kanggo harapan ayeuna. Kanggo harapan Aari utamina henteu sanggar wungkul. Kahirupan Aari oge tangtosna nya sanggar oge kalebat. Nah sapertos kumaha harapan kapayuna? Harapan kanggo kapayuna sanesna seueur ya Bu, seueur pisan. Mudah-mudahan tiasa diijabah saenggalna gitu. Nya anu paling penting mah usaha hoyong tetap nanjer gitu ya, sanggar hoyong tetap berjalan gitu dalam artian ya banyak yang meminati anggota sanggarnya makin banyak gitu makin seueur di pusat atanapi di cabang makin nyeueuran teras sapertos job wedding dan lain-lain semakin seueur deui gitu. Harapan kapayuna mah nya anu paling utami nama ari harapan abdi pribadi mah gaduh murang kalih sanggar ulah saukur ngan tiasa ngibing hungkul atanapi hanya belajar
tari hungkul tapi kan dibalik eta sadayana ya kanggo kapayuna si anak teh bade disapertos kumahakeun maksudna dina pendidikan dan lain-lainna gitu. Ya mudah-mudahan mah hoyong sukses sadayana gitu. Abdi pribadi sanggar oge gitu. Amin amin ya Allah. Utamina sehat terang. Mohon leres eta mah tangtos anu utami sehat panjang yuswa seueur rezekina gitu. Amin. Amin ya Allah. Tah geuning kitu pamirsa. Aduh salarosna mah ieu teh seueurnya nu hoyong mugia episode salajengna memang deui. Diantos di studio SMTV mung kumargi waktos parantos teu nyekapan ku kituna simkuring Mia Sugiarti oge sadaya para kanca nu mancen damel dina dinten ayeuna undur pamit. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hanapan cahaya purnama ibing dangiangan katalah rongeng sadunya banjar karang pamidangan Dharma Raja. Pasihan jalan eta nyironggeng jol koloyor kadinya kula. Walah. Para runten kasadayana kedah tarapti itu cokot ieu bawa paragehan supados ulah lalogor kula. Doh. Awas. Noel hati
malar mawa karaharjan minton berseni hiburan ngadoger ngingklak sukan-sukan jadi bentang pakaran pangate kasmaran pada mulu dapedani rungin sadunya sorot socan tembus rasa ngarerit mata kepelet gadilak mata dibelah rungin sadunya narik asih sipati imut nyeri hati matak tekat nuningali lampaya nawang wulan jengkat ngibing nyebat sejak itunya rengkenek lebat ngigat ngawirahma ngawiwahanan rongeng-rongeng sadunya rongeng-rongeng sadunya ijazna imut naduh rengkat ngibina didangkeun keparikeun jadi bentang pekalan